Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Kita pada naonnya aya acara makan gitu nya mun teu lepat mah. Yuk kita baraya kurang tuang di dieu nya sasarengan sareng sim abdi nepangkeun deui diri abdi odoy nya. Ya, kasitanya tuh pakai sambal, kita tumis campur. Misalnya tongkol taragedi berarti lalabuh nya. Ieu tuh. Ieu. Dikieukeun carana tuh baraya biar nikmat make sayuran tuh make nu kieu moalnya ieu teh make bonteng tambah terong yuk kita urang tuang baca doa heula ketang pokoknya auzubillahi minasyaitonirrajim nah rekam mana ya teh Fatihah amin yuk baraya kurang ieu tuang bismillahirrahmanirrahim mantap mantap atuh mantap punya namun pakai pete itu nya kamu tarasis masa kutoy nang nunah tongkol taragedi lalabuh tuh nikmat nah udang ngorolong baraya atelang dan
Sahal. Dahar we nih. Kalau iya nggak saminggu can dahar ya teh. Lapan kalau mah. Nambah deh pada ya. Enak. Mantap. Gurih-gurih coy. Tuh. Mantap. Ingat ke kampung burnya ya teh. Waktu di Lemur. Daharna di sisi sawah, saung. Baru tamplok. Makan sambal, makan bonteng. Dahar teh ngaronok jeung hayam. Panji. Nah, tekernya. Ngudang sore mah baraya. Batur mah dahar teh jeung ieu jeung hayam ngariung. Urang mah jeung ieu. Jeung sambal. Nikmat banget. Matukan euy.
Obat teh ini sanguna. Tuh, tapi lebar ya teh. Berapa menit Bang? Wah, makai. Sahuapeun doi. Mah ini mau jasa kieu orang. Wah, jangan keneh gitu mah tuh. Yuk, Nya yang galogor keneh. batu kudu nepi ka pandotna. Heeh. Sama deui. Nah, itu. Oh, heeh, kemana? Minum heula ah baraya. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah dipapatnan kenikmatan. Duh aya naman tos CF-nya sangunana oge geuninganan. Terus daraya aya nama sim abdi bade pamit heula atuh nya. Assalamualaikum. Dadah.